Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Hayang meureun mencetan kolot, hayang ngagabrug kolot, boga kasusah nyarita ka kolot. Nabi mah ti lelemut pak teu nyarita jeung kolot. Bener lur? Artina naha Nabi dileungitkeun inung bapana. Ceuk Allah teh ceuk bahasa urangna Muhammad wayahna inung jeung bapa anjeun ku kami dieuweuhkeun, berarti anjeun cacarita kabingung kasusah ngan sakadar ka kami wungkul. Tauhidna kunaon yatim piatu supaya Nabi nyaritakeun kasusah ka pangeran ti lemut nepi ka badagna. Pan urang mah boga kasusah bejakeun ka inung, bejakeun ka bapa, coba eueuh inung jeung bapa nya geruk di masjidnya. Mata kusabab urang mah area keneh inung bapa, mata tarara ka masjid. Da aya keneh paninung bapak. Pak boga hutang cek bapak tuh jual sawah jang eureun ka masjid ngajual sawah. Coba geus indung geus eueuh bapak boga hutang nu ngaweled bebeakan ka indung geus eueuh ka bapak geus eueuh ka masjid lumpat nanya. Piraku Allah teh kudu kitu. Keren Pak. Hakikatna. Kadua, hakikatna Nabi dek dijadikeun Nabi jeung Rasul dek diisrokeun jeung dimi'rajkeun diyatim piatukeun sabab Allah nu rek ngadidikna. Paingan Nabi cerdas da Allah nu ngadidikna, paingan urang bodoh da urang mah kuring sarjana, dosen kuring sarjana, kuring jelema nu ngadidik jelema, paingan kuring boloho. Dan nu ngadidikna ge nah Nabi pinter dan nu ngadidikna ge Gusti. Kunaon Allah ngadidik Nabi ku ilmu hirup, mata kelalajoan hirup mah lain pinter-pinter teuing maca Quran, lain ngarti-ngarti teuing kana hadis, nu hese mah lalajo hirup batu jeung hirup urang sehingga ngarasakeun capekna, lungsena, ripuhna, tunuhna sehingga diri bakal karunyaan ka batur nu tadi dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim, sing nyaahan, sing asihan, sing dedehan. Tah aya buktikeun ieu dina rajaban, sumping beres ti dieu ka panitia nanyakeun, panitia hampura bisi aya kakurangan dana. Ulah geus beres rajaban panitia kekeleuweungan neangan eclokeun urut munian. Tuh, benernya. Hese pahayang nepi ka dinya teh hese. Sok urang kosong. Naon atuh Isra keur Nabi Muhammad? Isra keur Nabi Muhammad mah lapadna ge subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Gusti Allah, matak Nabi teh dibersihan heula hatena ku saha? Ku Gusti. Tah ayeuna urang dipaksa urang teh kudu bersih hate. Urang teu boga motor jeleger tetangga juga bleg. Urang teu boga sawah jelegur si itu meuli. Urang teu boga imah si eta juga nyieun dua. Lamun muncul tina hate panas, geuleuh, tah tandana teu bersih hate. Cicing rada berat ya, Pak. Sabab nyingeurepan nu kitu mah antara narima jeung henteu. Anjir cenah mah kitu mah ka aing. Tah eta, Pak, nu teu narima. Beda jeung nu narima mah Gusti heueuh dosa teh aing teh loba kitu teh. Ieu kunaon? Ieu teh godaan keur Bapak. Baju kieu, celana kieu, kopiah henteu, ieu teh godaan. Nama jeung godaan, hanas we RT gamisna panjang, udengna gede, payu ceramah henteu geus sok pikir. Bener tuh lur. Sabab kuring sadar payu lain ku kuring, bisa lain ku kuring, pinter lain ku nana gerhana teh jelema biasa anu can bisa make baju luar biasa. Saha baju luar biasa? Baju kakiaian, baju kaustadan, ta eta teh baju luar biasa, gamis, udeng, sorban. Ieu teh baju kiai, baju luar biasa. Kuring mah jelema biasa, nya baju lagi biasa. Maha bisa lamun RT make baju camat. Bapak cinta sebagai apa? RT. Nah anggian camat namut. Bener telur. Talung kene camat make baju RT Pak moal leungit jabatanana daripada RT make baju camat diledek pastina. Lamun memang kiai make baju biasa moal leungit ka kiaianana. Tapi lamun lain kiai make baju ka kiaianana diledek ku batur, wawanianan mane make baju nu kuring. Bener lur. Tah rada keuna ieu. Ya. Jadi kuring teh jelema biasa anu can pantes make baju luar. Mantak dipaksa ku batur kudu digamis ge hampura abdi moal waka Pak. Hengker keneh elmuna, leutik keneh imana, goreng keneh amalna.
era lamun make baju kesucian sedegan hate pinuh dengan kekotoran naon maksudna seperti kadongdong alus luar goreng eusi ramet bebeakan deh sadeo anjir ari heueuh atuh bener ya kada ya kudu nepi ka paham itu Pak lamun teu paham bahaya cenah urang mah isuk mah modek delaan kopiah ulah wah cenah ka masjid mah li sorban ka harti pisan cenah cara mana ulah entong bisi teu karasikoan keun bagian kuring diledek batur mah keun bagian kuring dihina batur mah keun bagian kuring nah kuring rumah saloba dosa diledek batur dosa kuring ngorotan tapi si itu kajen kopiahna badag kajen udangna gede kajen gamisna ngangsar lamun mah sok ngahina ka batur ragrag darajat hareupeun pangeran bongan Allah nyiptakeun manusia lain barang alat keur dihina aduh rada abot lur atau kudu kumaha sok orang silih ajenan orang silih hargaan dah hirup mah kitu keneh kitu tuh Isra teh perjalanan apaan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta nabi ai urang ieu Isra cenah setiap tanggal 27 Rajab geuning sok dipieling Isra Mi'raj Nabi Muhammad naon hasilna Nabi Muhammad mah geus di hasilna akhlakna pantes jadi nabi jadi rasul bahkan surga geus diasongkeun ieu umatna loba Isra Mi'raj naon hasilna ukur udunan gitu bikin ka panitia isuk ngomongkeun urang udunan ustadna anak nu ngeunahna ukur kitu kudu aya hasil nabi ge Isra Mi'raj teh aya hasilna soleh dirina hebat ibadahna bener akhlakna keren akidahna sabar dirina sehingga Islam bisa nepi ka urang teh lantaran perjuangan Nabi Muhammad ayeuna urang ladang Isra naon hasilna pan Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa artinya bapak jeung ibu poe ayeuna teh Isra Mi'raj hayu urang berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng kana alus tina goreng kasalaki jadi pantes kasalaki tina goreng kadulur jadi akur sok pasi jeung tetangga jadi riren tah hasilna Isra teh eta jadi lamun isuk ieu Isra Mi'raj kasalaki cacakar keneh jeung dulur teu akur keneh jeung tatangga burger keneh ka masjid geulud keneh naon ieu ngaranna kaharti teu pan kudu nepi ka kaharti ieu paingan unggal tahun urang aya Isra Mi'raj Isra teh ngecas hate pan ieu teh meureun aya nu kadul ka masjid beres Isra jadi daek subuh pinuh lohor lalet asar loba magrib aya isya nakleuk Isra Mi'raj matak tong nyalahkeun ka jelema nu tara Isra Mi'raj sapanjang batur ka masjid sapanjang batur salat sapanjang batur maca sholawat ieu hasilna mah eta entong pa alus-alus ngayakeun rajaban kieu pa keren-keren ngulum ustad anu jauh sedengkeun hasilna eueuh di mana eta Isra Mi'rajna entong atuh tanduk wae atuh ngagenggeurekeun ka nu tara si itu mah tara rajaban da urang ge osok ge teuing hasilna mah teuing boa-boa batur matara teh ka masjid leukeut sedekah dikeureuyeun tahajud unggal peuting duha unggal poe ngan teu dibeja-beja ka urang da teu mungkin da urang malin malaikat hargaan dulur urang tuh anu tara ulah atuh tanduk hayang babadug rek haben pasean nepi ka kiamat bener lur ayeuna urang osok tong kapangaruhan ku nu tara tuluykeun ngan buktikeun Isra teh tina bodoh kana nyaho di masjid ieu teh aya meureun rutinan sholawatan rutinan malam Jumaah rutinan yasinan nu hadir kudu leuwih ti sakieu naha apan ieu teh buktina Isra tina bodoh kana nyaho di mana tempatna masjid lamun ibu batu rutinan urang henteu ade nanaonan ieu kikieuan nu ngedul jadi daek berarti engke subuh masjid bakal pinuh pan geus Isra Mi'raj nu pasewe jeung salaki burger balik ke dia tangkep hampura cek salaki kunaon ai maneh Isra cek salaki kunaon maneh Isra Mi'raj jadi mentah hampura Isra genep tahun ngayakeun Isra genep budak nah apaan berubah tina teu daek jadi daek mah cicing acara pe tak engke mah wayahna mah Isra hayu mata
maruk teu berat bab Isra Mi'raj teu enteng nu diterangkeun Pak bab Isra teh kuring oge can mampu ngamalkeun ladang Isra teh Bapak sararea mata kurang perlu unggal tahun di Pialing teh ngarah ngecas iman ngecas keyakinan kadang batur henteu tong digujrudkeun tong diomongkeun sarua itu ge dulur urang keneh teu naon sih urang kudu ngagenggerkeun we batur hirup teh ni aral bener Pak. Salaki dek usaha ibu tara nitah acan salaki datang tara nyinghareup acan sok Isra salaki datang bapak geuning sumping ieu teh kitu teh lain kieu wae atuh ka salaki teh geuning balik menang duit teh